Bos Bandar Patin. Kumaha kabar bos? Syukur atuh ari cager mah. Duh, keraya perlu ieu dah. Baringung banget. Arek Hasbon cerita nama. Itu gede ieuh. 14 juta ge mah. Rek setoro mobil bararingung banget teu boga duit. Uguh si cendol ge ti kamari ieu kegawokan wae cenah henteu boga beas, henteu boga gas. Yang uduh dah yang ngopi. Kan lieur, Bos. Oh. Nya aya ari lauk mah itu. Katamponna ge geus galede geuning. Kira-kira sabulan deui ge panen ieu malah. Diperkirakeun kira-kira meunang ieu 7 ton 12 kintal mah. Oh gitu, Bos. Pet nyahu atuh Bos lauk kabeh. Ya kira aku atuh jeung letak-letak na kumaha sih ngaco si Bos mah. Tuh nuhun atuh rek diusahakeun mah. Isukan sore gitu, Bos. Ulah henteu deh. Masalahna ieu dek setor mobil urang. Lamun cenah telat ieu bisa dicabut galar maten mah mobil atuh. Nuhun nya Bos ya. Yo, Assalamualaikum. Alah, usaha teh capek banget Duh. Bararingung usaha teh bararingung. Usaha Bang Marab. 4 bulan sekali karak panen. Kanyahwara sih ke rumah tama ku unggal poe. Aduh, aing ngarampun, aing usaha. Bingung kayak geus kieu teh usaha-usaha naon atuh geus kitu usahanya. Ka pabrik da semua diterima umur geus kolot. Aduh, aing kanyawan serangan kieu ayeuna mah ieu. Rasiku rumah tangga kudu. Kanyawan pamajikan asa balik ka imah. Yah, geus teu boga beas. Yah, geus teu boga gas. Arampun usaha aing Aduh, kumaha teuing geus kieu usaha ieu. Tuh, mana aya di ditu itu. Bercambagu gue serangka bedog. Sih, Bos. Ada tuan dah. Ya kunaon sih Dol, ku yang perhatikeun tadi keur nyanyi we bangunna teh, keur ngarang lagu. Nyanyi di mana sih, Bos? Batu kepara rusing. Kepara rusing. Oh, dah. Pusing kunaon sih? Pusing teu boga duit, Bos. Pusing teu boga duit.
Sarua tuh aing gedol. Oh, sarua bos. Nya sarua aing ari kudu kabingung mah kudu ngabahas kabingung mah aing ge sarua wae. Komo panan aing capena ongko, ngaduitan ongko. Di usaha lauk teh. Jaonan pan lumuk dol istilahna kuli ge. Gede leutikna ge pasti aya kuliah angke pelebah pas panen teh. Pelebah aing dol nyaho teh sia teh. Kunaon bos? Asal panen ge aing asana teh 4 empot liang bool aing. Lah 4 Heuh. Kunaon gitu bos? Eta sieuna teh aing kabayar apa moal hutang aing teh dol. Kabual apa henteu modal teh panan. Bener nya bosnya aduh aing. Sarua baringung. Santai we hirup mah, yang penting main sama jalani, syukuri, kudu loba bersyukur. Syukur. Oh. Mana nang syukur wae ge atuh ah. Ya pokoknya mah gitulah intina mah sabar aya nama. Jalani nu aya bari ikhtiar neangan usaha deui. Kira-kira ari can mahi mah kitu can kacumporan mah. Ayeuna kieu we dol, miara lauk mah tong jadi andalan teuing. Kira-kira pangabutuh sapopoena urang kudu neangan deui nu sejen gitu. Berarti usaha sampingan itu maksud bos? Lah ulah mengeluh intina mah gitu. Ayo we urang bari ikhtiar. Jar. Oh, geus siar jadina. Aduh aing. Ieu kumaha ya bos lauk bos ya. Aduh aing. Nya. Ieu kecewa-kecewa nama aya ieu. Nyok wateun aing prediksi aing mah ieu teh. Munang 7 ton 12 kintal mah dol. Bener. Itu gimana itu tanggakna ge busret. Bener sih nya. 7 ton 12 kintal. Oh. Lauk kabeh. Lauk. Bos. Elok ting cai-caina. Aduh aing sih bos. Enak mah kieu we. Aing tapi moal sieun masalah lauk ke usaha dina bidang naon ge ulah kapok intina mah. Heeh. Ya daeng leuwih semangat deui nama kamari teh ngadenge tetangga aing ceritana manehna ngundang duit 2 miliar dong. Oh, set. Heuh miara lauk. Nah bener bos. Jadi kieu ceritana. Kumaha Boga empang boga sawah 2 hektar ye manehna. Heeh. Digali ku manehna teh make beko dol. Dijieun empang. Buset anu 2 hektar eta teh. Oh. Sa empangna teh 1 hektar. Astagfirullahaladzim kudu boba teuing bos. Pas gitu cenah manehna teh kurang ditanya urang ge rada teu percaya. Oke cek urang buset gede amat untungna kuat 2 miliar. Oh, udah asa ngerencot santai bang ngadengeun lagi dah. Urang teh ditanya ye. Bos eta bisa menang gede gitu kumaha ceritana sih? Jadi kieu cenah Kang. Urang miara pertama mah emang nage urang rugina teh 10 juta. Mimiti nama pisan teh eta na. Mimiti miara lauk pisan manehna. Tapi manehna nasar ku manehna piaraan deui. Tah nu kadua na menang 2 miliar dol. Pusat beres sih nya. Baik tanya eta kunaon emang bisa kitu. Ya mun cenah kurang jual jeung empang-empangna cenah. Jeung lahan-lahanna dol. Usaha ampun ah. Usaha atuh ngaranna ge usaha dol ah. Udah biar ke tanah-tanah. Anggeus pokona mah. Aduh, aing. Ngomong-ngomong aing moali lah ya. Ndek ka ieu heulan. Nanti duiteun. Duiteun. Dah. Oh, tadi jangan kasbon bos dah. Heeh, sugane mun nang teh bandar lauk kurang dibere ge. Oh, kasih bos tuh. Pokoknya sabatang mah tuh. Ya ini buat tinggal sebatang batang renta deh ah. Eta hiji suka nyambung di jalan. Aduh, iya tuh ya, udah punya tadi ah. Warna bos mas minta udah kene ka urang aing ah, pada buah. Dolnya. Ah bos, kade-kade bos. Oh. Hat sugan teh heueuh, aing miara empang teh untung 2 miliar. Nya meureun dijual jeung taneuh-taneuhna. Aing ah. Aduh, abah, aduh, hirup kita ini sih, yang mana, ini lengkap banget, jabat tiris, jabat panas, aduh, ayam teh atuh. Gering magering ulah dibarengan jeung teu gablek beas. Ripuk banget tadi geus kieu teh. Coba dulur jauh kan dari geus kieu teh. Duh, ingat. Nguruskeun
pemajikan tegablek kanan. Aduh. Ngan ubar mah ubar itu. Tapi angger wah, kieu jeung kieu. Ini arah rampun aing mah. Tiris. Aduh. Oh, sia Jess. Sugante agak asam kudu aing mah. Buset. Sekarang sia tadi kadek gitu awak sia. Paranas tiris aing. Pernah tiris. Buset sarua apa jempol aing. Goblok. Aing sawakeun jeung bol sia. Kunaon sih? Muriangan. Muriangan. Aduh. Geus dila muriangan teh. Geus kitu poe aing ieu. Atuh disuntik. Geus suntik mah ubar ngan angger we aing ieu. Suntik can. Geus. Suntik mati sekalian. Odar meureun aing. Naon sih anu dirasa cerita anu dirasa naon ceritana? Aduh, kadang hari pentingnya sok latedeg. Heeh. Jawaban aing juga beli majikan, kanan dulur-dulur jauh. Ingat. Kanan. Aduh, Aing ka surhat kalah kita aing gelan ah. ih, lain masalah curhat kenyataan ieu mah. Oh. Teh mah aing ngajakan neangan pagawean, suga teh sia awak si cager aing mah. Heueuh, aing mah digawe, tapi aing kumaha kenyataan aing keur ieu. Aduh, aing nempok kieu mah aing tudan jungrung deui mah aing watir rasaan teh. Deh. Asa ku abu atuh situ watir ka aing mah. Oh, emang tudan beungeut siap na lambatan naon ke geuring boas lambatan cucur ka poek situ geuring meleupeg. Goreng banget isit. Teh ieu moho kasep. Aing sakieu kasep ngecek mah aing ge. Heeh. Teh mah kan pagawean suga si cager aing mah. Kan itu ka haji, pagawean di Lio. Oh, aya emang. Heuh, gawe naon itu kerja mah dah. Goblok buat duit. Aing belah sakuat aing ge dah. Aing teh geus teu boga duit ieu. Sarua dah aing mah. Nah, si ona manggi masih kene manggi udud. Aya si bos ke Empang. Tadi Heuh. Asukan aing teh aing mah nek mere kasbon. Oh. Lah loko aing kan aing ka dibawa sebatang-batangna ge. Bang bos medit. Sebat aing mah. Aya pagawean mah. Empang teh hemborosi wae. Pagawean batak-batak heuneun kos itu. kitu. Hari ge ngaganggang kanan aing kat ngalakon kat ruban. Eta kitu, aing mah mah. Henteu aing. Aing mainan mah yang di mainan doang. Tempolna kudu selak buah. Perlukeun, aya apa buat bahan selak buah aing teh. Mah yang mainan doang we, kacumponan. Jadi ngaburu tuh wae lapatan bebek sih ah. Itu mah mah kurang lapkeun ge ya aya di Empang. Gak aing nepona tudaan. Jakeun ku aing sia. Belah, aing kas boleh ngonehna. Oh, situ kegering bareng Jess. Euy, cara jelema mah aing tergering ieu. Aduh aing. Juga teh aing geus cager we, teh mah aing pindah pagawe ngeuleuh haji kali itu. Hayang aing ge digawe mah nya kumaha tuh aing keur kararaan kos ieu mah aduh aing mah. Sugana atuh itu urang nunjal baca nunjal bata sugan aya. Oh, sugan isukan mah aing cager dol aing nu digawe dah. Agas atuh ieu kitu mah. Melas tuh yang beungeut saya keur gering mah kos cucur. Set. Mau aing cucur di dasem goblok sia mah. Aduh sing berbuta geus nya. Ngeureut atuh aing ya. Oh. Rampun aing budak kuliah ieu. Ayo, berbuta geus ya. Ayo. Kita ngomong-ngomong udah dah tuh dol. Udud wae. Lalu kunaon aing udud? Cager keun ka udud. Het sia mah. Oh, batu udud di bae loba udud tuh, sajuru. Udud kabeh dol. Lain teh beurit. Aing bau hitut nian. Aing datang kos kitu, aing mah sudah deh. Aing sekalian anu datang malah nu kos kitu. Lain kadua bikin cager aing datang nu kos kitu mah. Malah bikin nemen. Ya rampun aing budak teh ah. Cenah hari geus kieu. Eta. Batur mah imah ge balataku duit. Nah aing ye nu kuat balataku tai kotok. Aing lampi deui ah. Tiris banget.
Suka mimpi indah gitu. Ari dia ekspor. Duh. Aingah beje tangari, beje panas, rampun aingah. Gas beak, non beak coba eta. Ngajakan si Jason digawe ka kermuriangan. Aingah, udah gitu nama ah.